bener hayang baju alus baju pangmelikeun hayang itu hayang ieu dipameserkeun tah salaki teh minimal guguru ka indungna guguru ka bapakna lamun salaki teu bisa jadi indungna salaki teu bisa jadi bapana hampura ka itu mah hoak sesentak sungar-sengor tujang tajung tujah TG undang-undang nomor 5 tahun 2005 lamun wani lalaki nganyerikeun lahir jeung batin ngaran pamajikan kudu siap-siap 5 tahun di penjara denda 25 juta disebut TKDART. Oh, ibu-ibu bari ngareret ka bapak-bapak lemok. Indung bapana wae tara saperti kieu. Ya, bener. Maka gambaran ngalapan kahirupan anak pun rumah tangga hayang tilu rungkun hiji sakinah dua mawadah tilu warahmah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Hayang sakinah hayang mawadah hayang warahmah dina bahasa Quran eta aya bercap azwaja teh keserasian keseimbangan keharmonisan genah dilalajuan ku umum eta azwaja rumah tangga ibu genah dilalajuan ku batur rumah tangga ibu ngeunah katempo ku batur lamun kuring jangkung 175 maka kudu boga pamajikan nu 165 nah ngarah di kaleng genah jadi ditempo ku batur teh kuat serasi si Gustaf jeung pamajikanana manehna jangkung pamajikanana aya hanapan di dieu teh ari neng sabaraha tinggi kudu 165 coba lamun kuring boga pamajikan 1 meter jangkung kuring 175 boga pamajikan 1 meter di kaleng berarti di dieu jangkung teuing berarti di dieu 2 bulan rumah tangga anjir moal teh asam urat secara azwaja keserasian keseimbangan neng make baju kuring make baju kudu azwaja kudu mampu menyerasikeun jeung awak ka arah geunah ditempo ulah kaluhur bodas ka handap beureum kalau bah maliwat kan jeung hormat ku sarana siap bro disangkakeun yang leumpang tina pakaian wae ternyata Allah ngajarkeun keseimbangan keserasian keseriusan keharmonisan komo tina ucapan tak ieu teh ucapan kita azwaja ibu jempling kuring ngomong waktu seuri ya seuri coba jelema nu teh hayang seuri bari pika seurieu tangga betem insyaallah balik teu da TBC mata hirup kudu mibanda sifat kosong bibir kudu kosong hate kudu kosong suku ge kudu kosong sifat kosong aya gambaran dina kujang golongna tilu tah jelema nu tilu teh disebut maung ai maung teh cenah jeung peja Prabu Siliwangi jadi maung lain maung nu belang lain maung nu suhungan tapi maung adalah singkatan mak jeung makna manusia ungna unggul Prabu Siliwangi adalah manusia unggul nu kumaha manusia unggul nu boga kujang tilu rupa nolna artina kosong bibir kosong hate kosong suku kosong sakasar-kasarna jelema tapi bibirna kosong tina hinaan tina cacian tina makian genaheun di dengena salemes-lemesna jelema tapi sifat ijid sifat rujid sifat jua sifat nyawa sanajan lemes bakal jadi kulit limus borok kana hate batu nya bener kumaha jelema nu aya sian bibirna rumo jeung jangkung di mana tah haji kalau jelema montok betekuk bari pondok itu awak kadosan sistem itu teh amokeun nyokot pager jebrot kana tarang urang jadi batur nenggel urang lain kahayangna tapi hongan diwir urangna ya bener dia kosong dua nu kudu kosong teh hate bapak kosong kuring kosong ibu kosong kuring kosong jelema nu kosong bakal sanggup dicician tapi lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu ngadenge ceramah ya bakal eah-eahan ya ngan ceramah kitu nama kitu minta urang kabeurit-urit lain usia atuh teh tukang son bisa di bidang sound system tapi cantang teu bisa di bidang ceramah kuring bisa di bidang ceramah tapi teu bisa di bidang sound sok urang tuker atuh nasib teh tukang son naik ka dieu ceramah kuring bener-bener mixer nu hajat moal mere duit kaduanana son mah beleduk ceramah butut ari kitu mah cicing dina porsi masing-masing geuning jadi genah sararea kosong jelema nu kosong hate boro-boro ti kiai boro-boro ti santri boro-boro ti ajengan boro-boro ti ulama anjing sekalipun asal hate kosong bisa mere oncor ilmu keur kahirupan urang sakadar anjing tak urang mah delom urang nu merah anjing tiap ceramah panggil jeung anjing tara disarekan punten pun guru ka anjing ceuk tatangga teh aduh ustaz rada gelo
cenderung nah ibu nyebut nuge lomanya guguru ka anjing. Kali-kali mah guguru ka anjing. Kalau bang mana orang guguru ka anjing na najis-najisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali karena make taneuh, tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate hujan saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseut kana kanyerian batur. Rasanya badak balik ke dia panggil jeung anjing nama kan di postrit daun dunya heureun ku anjing malah ka anjing teh punten gitu pun guru gitu. Kan lamun anjing teh ngegel carekan anjing gitu. Jelema bisa kosong hate Pak lamun naluri hirup dipake batur lain hinaeun batur lain ledekeun batur lain fitnaheun suku kudu kosong dina ngalengkah berarti niat. Bapak sumbing ka dieu, kuring sumbing ka dieu, naon paniatanana kosong. Urang mah hanya sebatas deuk duduluran, lain deuk neangan duit. Ibu datang ka dieu hanya sebatas deuk pangaosan, lain hayang neangan pincu. Kosong bari kita lengkah. Jelema anu dieusi lengkahna amer. Ongkorong cenah mah bae lempang kieu kan. Jadi ono pi ka dieu pinggal nyampur tetangga teh hayu ngeus. Nah dari sih saya tahu hayang pamer. Datang kata tetangga baju enak ya. Kamu nanya. Iya dia kena rumah tangga kudu ibarat kosong sangkan ku salaki bisa dicician kosong tina ilmu pengetahuan kosong tina kahayang kosong keun salaki cenah ngeusian ka urang. Bener ya? Anjir hanya ka waktu ya. Perpanjang kawan SIM jeung STNK wae ku sakitu teh atuh hayang sakeuna mawadah jeung warohmah babari tilu modalna hiji ma'rifatullah sing wawuh keneng jeung Gusti Allah setiap jelema nu wawuh ka Gusti Allah tina itu bakal digampangkeun ku Allah kunaon urang diseseukeun dina hirup da urang mah lain ngawawuhan Allah tapi ngawawuhan pagawean nu akhirna hirup loba ngeluh. Hayang jadi kades, nggak jadi kades, ripuh kening jadi kades teh, lamun ayak kades mengeluh, riren we. Beres tak? Ongko baheula keur jadi rakyat, hayang jadi kades, hayang jadi pejabat, geus jadi pejabat loba ngeluh, tong loba ditambul hareupeun rakyat, mang eureun we eureun atuh. Termasuk ibu bapak urang loba ngeluh dina hirup, ning capek hirup teh, kumaha da hirup teh milikna Allah, mau ge milikna Allah, urang teh ulang akhirat, kumaha lamun cek Allah, otos ripuh kuwi ke akhirat. Mata hirup tong sok loba ngeluh. Bener ya. Dibere 1 juta, tarimakeun. Dibere 500.000, tampi. Dibere 100.000, oke. Da salaki mah tugas mage merena pako lahir, merena pako batin. Lahir ya ku dunyana, batin ya ku agamana. Maka salaki kudu boga 2 rupa, hiji hartana, 2 agamana. Ieu modal rumah tangga. Nah ari rumah tangga modalna cinta gitu, Sedih kalau budak awewe nu katipu ku bahasa cinta ingat teh percaya. Memikirkan lagi hani benis witi darling beb kercinta plus karena rumah tangga eueuh resiko lalaki datang beb kumaha cukup majikan pret nu gelo loba gaya leungit cinta bener ma'rifatullah sing wawuh ka Gusti Allah cirina jelema nu wawuh ka Gusti Allah tara hese tara balik lamun dititah boga harta dititah zakat teu waka neangan teu waka batur nagih ka urang bab zakatna tapi urang neangan jelema anu deuk narima kana bab eta zakat teu ngarepotkeun da wawuh jeung Gusti itu waktu salat nu wawuh mah ya geus siap ai urang sampai ngaran aku hiji hayalah sholat hayalah falah hayalah sholat hayu urang sholat hayalah falah hayu urang nguruk kebahagiaan bahagia hayang sholat ditinggalkeun bahagia deuk nolol di mana coba lamun lain cukang lantaran sholat maka Allah nu bakal ngabahagiakeun ka urang sakabehna leres ya hiji urang perkuik tarekeun tarek maghrib teh 2 ma'rifatun nabi wawuhkeun anak pamajikan kana pasifatan rumah tangga Kangjeng Nabi tabapa nu hadir ibu nu hadir sararea nu hadir tas kuring urang teh loba teu wawuh jeung akhlak Nabi kumari akhlak Nabi pika lucueun pika resepkeun ya Khadijah jam 11 peuting tos puleung teu acan ya Rasul ngan lay-layan berarti si Khadijah tunduk kumaha ceuk Nabi bios lamun kami wiwarang
Siti Khadijah keur tunuh di titah Nabi. Uringas Pak, itulah istri Nabi. Coba pemajikan Bapak. Ya di sadari. Mah jam sekarang iya jam 8 Bapak anak nah kitu. Bios temen Bapak bari tutah-titah geus penting mikir atuh tuh aing mah. Ngararaku ka dieu. Kurang ya apa? Nah, Siti Khadijah keur tunuh jadi buringas di titah Nabi sabab sadar surga dibalik perintah suami. Nah, ari pamajikan urang henteu tunuh jadi tutunuhan sabab teu sadar aya di surga dibalik perintah suami. Nu ayeuna ngabisani tutah titah kitu. Dredeg nyieun kopi, nyieun kantong terang. Kalau kitu geus penting ngalebok nu kieu paingan asam lambung. Hayang teh isuk teuing ayeuna salaki di tempat mah teu ngajagah anjing. Nyieun si kopi, nyieun. Nah, hate teu ridho, mikeun ka salaki dibubrageun, lebok tah. Aing geus molor. Ngeunah kan sai kopi teh amis teh make gula, tapi suruput ku Bapak, sai bakal karasa pahit, nu pahit lain patrawalik tapi budi pamajikan ka salakina. Bener, matak tong diinum mun pamajikan mere budi kitu, matak jadi werejit, matak jadi panyakit, sik-sik melik sulit ati. Deh, tuna goreng pucus. Tempo tuturkeun waktu sare patongong-tongong pira kadar tina ci kopi ulu golon kene geuning anjeun urang teh. Iya. Kamu lamun pamajikan salah nyeun ci kopi dijieun tina uyah. Suruput karasa pangset. Naon bakal kejadian lamun ibu nyuguhan salaki sai kopi pangset. Naon bakal kejadian? Diburakeun terus. Tah eta teh kegagalan para bapak-bapak. Lamun pemajikan gagal pangset, ulah juk digurakeun, regot teh karasa pangsetna gawan pemajikan bangka dieu aya naon cai kaloba teuing bisi jadi mubadir mending diakeun kuduaan. Yang ieu urut bapak keur mamahun suruput ku pemajikan karasa pangset, kumaha pemajikan bapak geuning pangset tinggal kieu muhun. Teu pasea anjing. Ayo urang mah sok pasean pemajikan, teu tak ieu gula, tak ieu uyah, teleh atuh. Ibu nyeri hati, bari geus dipangnyeunkeun. Isukna geroan pemajikan, "Mah, pangdamelkeun di Cukopi." Pemajik ibu, "Kusia." Kamari ge gagal aing teu ditarimakeun atas nyieun. Nya bener Ibu. Jadi gagalna ibu, teu balena ibu, teu benerna ibu, nu pangheulana dipersalahkeun adalah pamimpin ibu ngaranna salaki. Jadi kumenang we abang. Ma'rifatun Nabi, wawuh karena akhlak junjunan urang Kangjeng Nabi. Jadi ieu teh ceramah teh disingkatan Pak, nurutin poin tertentu bae. Soalnya kereh maghrib. Ayo sana pergi sawer. Tilu terakhir ma'rifatul walidaini, wawuh karena jasa induk. Sakinah bakal terjadi, mawadah bakal datang, warahmah bakal sumping. Lamun wawuh jeung Allah, wawuh jeung akhlak Nabi, katilu wawuh kana jasa indung bapak. Bandungan ku ibu perilaku nu ngaran indung bapak, budak dihina batur kolot nu nyuruh cuci panonna, budak diledek batur kolot anu nyerina. Mata kurang teh ulah deuk ngarina anak batur, deuk ngaledek mah anak sorangan. Si nonton kolot, si hideung, si geus kurang bae da anakna. Tapi mang anak batur dikitu-kitu aya nu keungeungeunna saha indung bapak. Mata ulah baheula bapak atau ibu minta duit ke kolot teu dibere ku kolot nah make teu dibere teu boga tarapurna kolot dibeukeun eueuh maksudna kasusah kolot mung nyaho kasusah anak nah ari anak kasusahna disere-disere ka kolot ya bener ya. Hiji waktu orang minta duit ke kolot baheula teu dibere. Suatu saat orang bakal terjadi, orang hayang mere duit ka kolot, urang nu ceurik, nama jeung ceurik, kolotna geus eueuh, geus rup ka Bandung, rup ka lemah, katurban kana beureung, mun saya paraten jagat, ngajerit paraten langit, tutumur anu ngajuntul di luhur kubur, raketak bener nu ngaran anak teu mampu mulangkeun jasa ka ngaran kolot, hutang ka bank bakal kabayar, hutang ka bank emok bakal kabayar, MBK bakal kabayar, tapi hiji hutang jasa ibu bapak ka anak moal pernah bisa kabayar nepi ka kiamat oge. Matak sing deh kapolote sedih ya entah bener cek lagu Roma Irama kalau nempuh HP bisi perang jeung ada dengan judul lagu halaman kemarin mah di Banten lagu itu menang gope
Cing ini. Orang menerangkan Bantennya tuh. Cing ini. Ayo isuk hayang lalajo, dia hayang apa ke artis dangdut mereka saudara. Ya. Tapi lain harusnya kuring ngadalil make dangdut pisan-pisan. Dari jelema kan gitu sifatnya di mana aya nu mika resep tangtu bakal aya nu mika nyawa. Kuring ge sadar, kanu hajat kudu sadar, nu hajat aya nu mika resep moal anggang teu nyawa. Ka bapak ge kudu sadar, bapak aya nu mika resep moal anggang teu nyawa. Komo ka kuring. Mata kuring mah sadar, tapi ka resep pek bae dipikang nyawa ge mangsa bodoh dadora kamalin terurang. Ninggang ka jelema nu nyawa, nah mun ustaz kitu minta saweran, si eta mereh teh keur ngomongkeun dorakan sia teh. Kira-kira teu mereh mending jempling. Loba mana dorakana hiji ngomongkeun kadua teu mere. Kira-kira teu mere mah jempe we. Tuh nu marere ge isuk kadon atoheun bahagia cenah urang mah kamari mere si ustaz. Ngamarukan ieu duit keur urang da lain. Nah, kuring boga guru kuring orang Pangalengan, Abah Dodo Duriat mantan kepala SMPN negeri Pangalengan. Lamun di dia aya nu uning. Ya muridna ceuk Abah lamun maneh babari milik kudu babari mikeun milik. Jadi ieu teh dibagi-bagi deui ka mana ka Indomaret. Itu kayak nomor kan, dek ngeli beas dulu. Beasnya 270 aya gergas ongkong. Nah, hama kejeng ngeli beas, kapan kuring teh kudu boga, kudu dapat, kudu gede tanaga teh sumberna dahar teh sumberna beas teh sumberna duit. Jadi bapak ibu anu mereka kuring, dia berarti ngamodalan tanaga kuring. Isu kuring dek ceramah rada anggang ka Purwakarta, artinya tanaga kudu beras ladang ceramah isu dibagi-bagi ku alo pahalana anu mere. Nu teu mere teu ngarep-ngarep pahala. Ya bener. Itu percaya ieu teh doa kolot da kuring mah tadi ge ke barang benda kita kasasaha ka kolot sinten mah doakeun abdi rek ka mana-maneh ka Pangalengan beudeuh naon deuk ceramah jubli tangkul cenah ku mah didoakeun sing hasil panungan ku bapak tadi mararasaan kuring keur ngacentul di ditu ngecep eueuh nu mere duit eueuh nah ai pelebah naik ka panggung tadi mararasaan beungeut berwibawa naik ka panggung dirobah ku Allah jadi beungeut bereun. Maka kening jadi hal yang merek doa indung ari tukang sombong ngajendul tadi teu minta doa ka kolot maka teu meunang-meunang dan cekurangnya minta doa ka kolot ka ieu tukang foto beureun teu minta doa heula jang jileos ya bunga tadi minta heula doa ka kolot kesukaan wehna ibu lamun maran barang dahar di restoran meuli sate 20 pan sok disesakeun 10 keur saha cing ka ibu kanggo pun anak